goblok nyebreng menyingsing tuh dijawab atuh sia sidik lieur sia teh mah jangan dijawab gimana Ari Agan Indonesia kan saya nanya kan diam kamu aduh juragan mau gaul juragan Bima mah yang padahal teh si Pira si eta teh lain di Jakarta pena biar ada haroti si goblok teh jok kitu we jok lontong we biasa sampel semaka pihak urageng diterima ulah diuk sia lan diuk saya agan ulah gemper cing yakin juragan Bima manyaa ya naon dole nyaaheun ka agan mah nya beda jeung ka itu tuh nya si peladu jangan begitu dah wala gini-gini juga itu saya itu kakak kamu jangan sekali-kali kau campelak terhadap kakak Gustin Agung bukan apa-apa bisa tidak hak diuk lah jadi diuk na mong nggak hiji jeung kitu patut nya yo pedang ngadahar roti kana luar sakoplok dari kitu sia teh biasa we atuh biasa ngadahar ganyol ngadahar tales ngadahar roti jeung omongna teh kitu we udah hulu siapa tuh lah pelan udah hulu sejak teh gede hulu teh gede bohong ongko hei kalian ngomong apa aku tidak ngerti oh si koplok anjing itu teh ya setia laki nyaeta Purisrawa anu teu saimang sareng pangawakan anu setiaki itu jaring-jaring eta ampura setiaki dina poting ieu dina janari gede ieu aing kagerowan sia ulah gempeur sia untuk kakang Bima kaulah teh aneh we teh kaulah teh ieu teh namanya teh bade persiapan we kamu enjing tah eta nu biar bae bade naon ieu teh agan cicing ka sia cicing menurang menepo situasi jeung kondisinya sakit tegangna sakit nanti hayang ngomong si peledu tuh nya cicing lah sia teh nang goblok si teh si alus cepot si teh alus kira nang belakung cepot mah aya naon kakang Bima aing rek nanyakeun ka sia kaputusan si kakang Jaliteng kakang Kresna dina bangsa sia menang lawan si Burisrawa hate sia kumaha nya kaulah teh atuh we balik sia atuh he kaulah tidak musuh ti baheula jeung Burisrawa teh lain urusan musuh ti baheula tapi aing rek nanya raga katineng sia wani sia ka si Burisrawa nya kaulah sangem ka Bima keur mah kaulah teh keuleuh ti baheula ka si Burisrawa keun urusan eta anu ditanya ku aing sia wani ka si Burisrawa katanagaan moal nyaho sorangan si Burisrawa jangkung badag sia petekel nya kaulah teh wani we kakang Bima wani we moal ditarajean ku kaulah pentong somong sia aing baheula pernah jogo jeung si Burisrawa tanagana nandingan ka aing kuduna si Burisrawa teh jeung aing kedah napisan mah sareng abdi Burisrawa teh kan nya Burisrawa mah sareng teh ku abdi cicing saya lagi kelabol eleh ku akangnya
Semua dah bercicing. Diam kamu. Tengok cicing, diam. Oh itu, oke. Jangan ngecebrek. Goblok, jangan ngecebrek. Ari maksud Kakang Bima teh kieu kumaha teh? Ampura lain aing ngaremehkeun pangarti sia. Ngan aing hayang reug-reug. Reug-reug kumaha? Hayang reug-reug aing teh Setyaki. Sabab aing yakin si Buris Rawa jeung sia lain tanding. Lain babat lain tanding. Lain nyepelekeun kana pangarti sia. Leres, ieu teh lawan teh jauh 10 genep. 10 na saha si Buris Rawa, tu genep. Si Setyaki, hari abdi kabayangan si beriji. Cecok sakuai. Eta teh oleh hayang geus eta. Kaning setan. Cing tong agak. Sidik aing gergempur sia teh. Ngomong wae. Lain masalah udud gitu. Kuda kumaha tu Kakang Bima kieu. Syarek daek dititak wae buah. Nyamang Kakang Bima daek. Tibalan pikeun karegregan aing. Keur baeukeur aing teh salak ngadenge si Arjuna ngalawan si Dorna. Kabayang ku sia. Adi aing menang latih si aya guru Dorna. Ayeuna kudu ngalawan si Dorna pasti jurus-jurusna arapaleun. Da Dorna mah kadang jeung abdi cicing. Anjing, aja dong. Bakam di jatuh mah. Naon sia da walah sia jeung kebugan teh aing nu geuleuhna. Teu daek ngojempai sia teh hayo ngacabrak. Jangannya teuing cicing. Tuh teuing cenah. Bener-bener teuing. Jadi kaulah teh kedah kumaha Kakang Bima kieu. Aing rek mere ka nyaah ka sia. Kayaah naon Kakang Bima? Masihan modal kan cicing. Di mana keur perang mere modal goblok. Teu pami masihan modal ka abdi 2%. Aing. Lain aing nah yang ngomong wae nya nya. Lamun teu ngomong 2 jam teh yang buta aing meunah nya. Kamari ge deokna mun 3 poe teu ngomong. Jadi Kakang Bima teh kumaha kieu? Kumaha lamun latihan heula jeung aing? Sangkan aing reug-reug. Latihan naon? Aing rek mere pangarti ka sia. Sangkan siap bisa nandingan si Buris Rawa. Maksudna kumaha? Maksudna jeung aing latihan usik gelut jeung aing. Kakang Bima. Ampun paralun kaulah kedah geluting salila. Latihan. Tapi ka mana pangarti sia nyaho? Percuma kan latihan yang poho. Lahang sia mah da teramilu latihan ge goblok teh. Ai di panggung jigan wae jigan nu becus. Hari ongkos minta nih, abdi hadir cenah. Ai ongkos aya dubang jauh na gitu. Kakang Bima teh kumaha ieu teh? Cik aya nyaho gelut jeung aing. Latihan. Tapi kaulah teu wasa, kaulah teh kedah ngalawan kanu jadi lanceuk. Latihan. Lain gelut nyaan latihan jeung aing. Aing hayang nyaho nepi ka mana pangarti sia dina usik. Ayo. Ayo tuh kan. Nya tanyok tu mana nya cici teh condok naon. Yo tanyok geus teh kumaha. Ya upami kitu sarana mamanga Kakang Bima ulah asa-asa anggap aing musuh sia. Tuh agan anggap musuh balik oge nya tuman. Can panganya gadona tuman. Pageuleun pisan ieu mah teh. Asyik juga kitu amek. Keuleuh aing amek wae ka aing teh. Juragan Bima sentak-sentak liang tai aing rempor-rempor itu tadi. Nyot aing.
Oh. Pot, abdi bilang, Alicia, bulan halik. Ngiring naon, halik. Lain ngiring halik, belenggung. Ulah Alicia dua. Saya agan, mangga. Mudah-mudahan agan, mudah-mudahan cilancar halik. Oh saya, mangga halik, halik. Halik. Woi, halik. Sia goblok halik mah. Pergi kamu dawala. Senyummu adalah tangisku. Jangan sekali-kali kau mengganggu ini perbuatan kita bersama. Jangan sampai Papa Liut. Kita ini semua itu harus berkorban demi negara di masa. Betul tidak? Jangan. Jangan. Bang sudah jauh halus. Salah tuh ngomongna. Halik. Aing mau tenar itu udah ada poin mah. Ya. Ngali setiap dilatih juragan Bima lo. Sikil siya. Umaha Kakang Bima sikil. Usai mangga. Kurma gumpur aja teh. Sok kuda sebenar, saya Kakang Bima. Sok. Serang aing. Serang, saya Kakang Bima. Tanya, mana goblok? Sia diserang waing. Jika nyawa serang aing, saya Kakang Bima punten we anggap musuh aing. Saya Kakang Bima. Nah, Kakang Bima, ngabongohan, sia rek neungeung ngaheat. Katingali ku rek neulai. Lamun rek neungeung ulah katingali rigang. Sae Kakang Bima. Jadi upami neungeung teh ulah katingali rigang. Ulah katingali rigang lamun neungeung sae. Katingali keneh ku aing sarigangna. Ras-rasan kan jadi adi teh. Ulah naon dengar gaji mesin euy. Gaji suguna ku aing ra. Hebat Kakang Bima lain hebat sia-sia nu belenggu. Cik aja ho ulah katingali rigal. Sae Kakang Bima ya. Cik. Jadi upami gelut teh ulah katingali rigal ulah. Gitu halus gitu. Halus Kakang Bima. Kapunten tenang halus kan nyeri seketik. Hebat pada setiaki. Wais. Matus dia. Sia teh ketemu keneh neungeut teh. Mata katewa koge. Waduh hebat Kakang Bima. Lain hebat sia belenggu. Cirikat. Wais. Terus kia kumaha sok seret aing. Kumaha seret? Oh diseretnya. Awas kalau rek nyeret. Tuh ngomong. Sok seret. Iya. Tah. Kumaha Kakang Bima. Tah tinggali tanaga anu gede ke belah mana. Ayo seret iya. Sok Kakang Bima tinggali tanaga rasakan anu gede ke belah mana. Tah ieu nu jurus timbangan teh dieu. Kumaha Kakang Bima salajengna. Seret iya. Tah. Gali, geus kieu mah kadengahakan. Timbangan teh. Hebat Kakang Bima luar biasa. Jadi ulah katempo. Ulah punten Kakang Bima. Tuasa asa cintari. Sae Kakang Bima. Halus. Liur. Kerasa bener. Cekuk kok. Halus. Maka jengpe juga. Alah, anjir luar biasa di juragan Bima. Oh, anjir, nonyok kadu ditewak, raketak. Leungeun di dieu. Ya. Leungeunna di dieu tah. Ieu buuk di dieu tah, ka dieu tah raketak. Bawa di dieu teh gerakan gendong macan dia raketak.
Tah dididihakan teh. Ih. Hebat. Lah naon Krisya? Oh, latihan naon? Latihan atuh. Naon? Sabenerna ge dewek teh hariwang geus lain deui. Latihan. Hariwang naon? Sieun teh bayar hutang ka aing. Nu bener, lain sia teh pan bisa hareup teuing, bisa ulah aing. Aya aing mamureun aing bisa ngabantuan si lain dina perang teh. Ai bisa usik mah ku aing dilatih. Maksudna naon? Oh sok. Urang latihan meureun juragan Bima jeung juragan Sitiaki. Lawan sinetron. Nu mah budak mamawa ilmu teh. Naon itu ngajak kelut, lain ngajak kelut latihan. Mana teh sok. Oh, siap. Lain naon si teh bisi sia ngelawan urang-urang Kurawa. Kayak gitu mah pan. Urang teh bisa musik mah teh naon. Kahiji eta, kaduana lamun keur 17 Agustusan anu rehe pan aya siang teh. Jauh-jauh kan 17-an goblok sih teh. Oh, da 17-an rehe wae nih. Oh, si gareng nih. Sok. Oh, saya tuh. Kuda-kuda cing bener. Nah, ayo mangga. Nye. Sok kayaknya ho. Pade. Lamun rek neungeul ulah kategori gag. Komo rek mauk mah. Ulah kategori kudu bogana. Si disiksa si teh. Saya. Sok. Awas goblok si teh. Anjing sia. Ongkos si teh siang kada ruas. Dawah si teh gelut kada ruas goblok. Budak-budak teuing ku teknikna. Budak-budak teu ngaci si teh. What's up ya? What's up ya sok. Kumaha geus kieu? Halus. Halus sok. Seret aing. Oh tah. Seret tuh. Seret tah. Geus kieu kumaha? Suku pake tah. Koer blek. Geus kieu luak lieung si teh kebatur. Nah, geus luak lieung geus saha? Celek we. Tuluy. Tah. Ulu. Tapakna budak kentog gitu. Wasak ya. Ayo. 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 Blok tuh dari si teh. Ayo. Sok. Anjing. Anjing sok si teh. Bener-bener ting. Ya segitu mah aing atuh. Wasak. What iya? Goblok gelut naon gigian si teh? Sok, siap kumaha geus kieu? Hayo sik. Hayo sik. Gampang kieu mah goblok. Kumaha? Lamun kieu ku sia gampang. Heuh kumaha? Kebelah katu, kebelah kenca. Tuh hesenya. Lamun kieu hese kebelah katuhu. Tuh hese kene gini. Sok. Mundur ka tukang tuturkeun. Sok. Karep dia ngese sok. Sok ayo sik. Ayo sik. Kieu lah orang heuh jauh. Heuh naon heuh. Awas goblok. Sok nepi ka mana? Ulah goblok. Aing teh leujeuk sia ngalonyeng wae goblok. Sok seri-seri kumaha? Beuki aing mah goblok. Anjir jurus pamungkas anjir. Beuki ngapoe geus mejusan wae ka aing. Anjing busiat si goblok. Teuing rasa sia. Ayangnya wasak ya. Hadya sik sakanya oh dia. Ayo sik ayo. Sete kumaha koy. Ceng tak besiksa. Musik. Ayo sik sok. Ayo. Kabina-bina teuing. Ai nanaon aja. Setan.
ai lol ai cepet aing ditajong aya anak bina-bina teuing teh Setiaki Kakang Bima bawa kana kasihan letik kana koi. Maju aja. Lain sampai kieu dulu. Sing pajak saya Kakang Bima. Kaulah teh kena denger saya pajak. Ngan kade kuda pajak saya Kakang Bima. Bos puluh. Allah Kakang Bima tuh. Tuh pancak kuda-kuda teh sia. Bos puluh. Allah Kakang Bima. Sing pajak. Usai mangga. Iya. Bos. Nabri kaharup. Banyak nunggu kanya wae. Sing pajak. Saya Kakang Bima. Iya. Bos. Gitu. Si pajak saya Kakang Bima. Iya. Bos. Saya kembali purum. Iya. Bos. Wah hebat. Cik tengah aing. Wap. Bos. Pada terus aku mah balikin ku siapa terang. Kali nengah tu dia cukup. Wap. Bos. Iya. Wap aja. Wap dia. What? Kesopan goblok. Allah Kakang Bima hebat setiap kali logan jadi selesai bangga. Oh, gak ada lagi. Walu. Sarua buru-buru sini. Aduh. Yang sarua jadi dungan ke seta. Luar biasa. Oh, gak ada malingis, itu lingis. Udah gak bongkar saung. Juragan Bima ada hebat. Setiaki. Kakang Bima. Hebat manekes bisa nguasai kadai. Ujian anu terakhir. Saya balumpat lagi. Wah, iya, iya. Kumaha balap lompat lagi. Kesai Kakang Bima. Kabelah mana lompatna? Pot. Pot. Kabeli kulon. Bisa. Ya. Ayo naon kan? Wayah na ku sia tancepkeun padana. Kau naon kan? Tancepkeun. Aing rek balap lompat di setiap ciri finishna. Oh, ciri finish kan? Ya, finish naon? Finish teh manuk ka finish teh mah. Oh, saya kan. Sok, turun. Saya kan, terus. Ya, Kakang Bima nita kanu kitu. Suwane bener ini mah. Di dia kan? Duka teuing. Oh. Di dia. Duka teuing. Oh. Johan deui akang. Naga dekutan. Nya we. Sampai kene kain ni dulu kan ampun. Tah dia pot, tah dia. Tunggu dia hormat goblok. Suka tak gustusan. Bulu-bulu setiap
balap lupa tuh tinggali bandera anu tajem penuh siapot kalah di muka deh goblok. Iya bandera na soek lain urusan soek ciri unggul main saya kan Pantas. aturan nita kanu gitu kaduhung lagi Lagi ciri. Umumnya soek. ngas tenaninya tah siana haling coba si goblok yang dikiihan segala rupa dah sok sia dihitung waing nepi ka 3 1 2 3 di mana aing disebut 3 lompat saya kakang biba 1 acan teu bisa ngitung sia gumpur kakang biba 2 Telu licik kon laceng ieu Raden Setyaki malum tutuwong samanea kagungan ajian kidangkan sana biasa lumpat tarik diri kijang kayanana atau dipenwateki kidangkan sana Setyaki lompat nandingan Bratasena kinandak mamrat Padukia Malaras kinandak mamrat Padukia Malaras ngawat teka dikidangakan ajama Kancana dek naon deui balap lompat deui oh berarti eta teh guruna gitu sok atuh hitung seling wah we teu bisa ngitung nah peragi nepi ka 3 aing pohoan kana hutang ge pohoan ieu teh sok nya tuh hiji berarti 2 deui nya 2 kerek 2 oh hiji gila ulah karena pula anjing siap goblok punya anjing wae siap gak geuleun sok hiji 2 3 tak capek goblok lieur aing ge ulah naon aja terlompat capek goblok yang malek goblok geus goblok mana saya beberapa lompat Bengah amat atas kota bengah nak kiri-kiri bengah nak kiri-kiri bengah amwat asuta bengah maka giri-giri
ingkang samyang ngalaga satengahing bekal kuru setra Eka Iya Bima Binga sakalangkung yen Setyaki bisa nuturkeun lumpata. Bagja aing Setyaki. Dimimiti ayeuna syarek dibere gelar waing. Gelar naon Kakang Bima S2 lain. Tori wae sia. Gelar naon dek dibere ngaran sia waing. Naon Bima Kuntit. Bima Kuntit bener. Sae mangga nuhun Kakang Bima. Nuhun Kakang Bima. Yang si Dawala diberi gelar ku aing. Dawala kontet. Alus Setyaki. Namun kitu sarana percaya aing. Ayo urang siap-siap ning hadapan perang sangadeung deui Setyaki. Sae mangga Kakang Bima. Siapkan pasukan para prajurit. Saya ning harapan si Burisrawa. Jeung beja si Burisrawa dibantuan ku buta-buta. Saya Kakang Bima aing ngabuk deui. Nuhun Kakang Bima nuhun. Katampi kanyaahna Kakang Bima. Bagja kaula bagja hei Burisrawa. Tandingan jeung aing Burisrawa. Arya Bima Setyaki sadayana para satria Pandawa. Sakedap deui nyaeta siang tau bungi kagentos ku siang. Balebati belah wetan paratos nemongan. Atuh sadayana para prajurit. Sadayana parantos siap-siaga menemajeun ka Tegal Kurusetra. Ngantos tangara perang dikawitan nyata salah sawiosna nyata tarompet perang Bratayuda. Sadayana ngantos tarompet titieu. Sangkan mula diri masing carincing Bapak Haji Nana masing emut perang peting kadung jonan teuing keding aping Ibu Hajah Iis salira kedah di api lekenan bari keraya tigi nandangan kariwa pacuan ulah rek aral
mun maksud pinanggih gagal Bapak Dokter Haji M. Dadang Supriyatna mun maksud pinanggih gagal hari mangga urang tak naonana sasarengan majeun mah seni kagungan Ari seni Sunda tuturunan Sunda sawawa tahapan Sunda sawawa tahapan Pangereut anu barerat Papa Haji Tatang ngamina usukana selamat dunia akhirat mangdi tenda rancamanyar negara katutusin kagunganmu aku nu kagungan jagat jagat gede jagat detik jagat gede bumi langit jagat letik sanubari musik anu aru musik agung nu maha Kacarios di Tegal Krusetra tempat perang Bratayuda anu kiwari pada pados padukarepan nyata antara Pandawa jeung Kurawa pados padukarepan ngantosan pangara tarompet perang Bratayuda di pihak Kurawa ngagem gelar nyaeta bulan sabit di pihak Pandawa ngagem gelar nyata Cinupiturang dua nana parantos siap siaga nemongkeun kateneng kaludeng
kawuwuh kumika cinta ka para pamimpin sewang-sewang oge tawis mika cinta ka bangsa jeung ka nagarana. Miti wanci nu mustarining kang mangsa nu utama. Tarompet perang Bratayuda parantos ditiup. Atus saena surak hampal-hampalan. Oh Pandawa, oh Kurawa. Lengkap batu. Tarompet ditiup. Oh ya. Oh ya. Maju. Hidup Kurawa, hidup Kurawa. Hidup Duryudana, hidup Duryudana. Hidup Dorna. Ikhlas ridho korban merdeka. Pulisrawa, hidup Pulisrawa. Ikhlas hidup korban merdeka.
Arjuna hidup, Arjuna hidup. Panengahing Pandawa Arjuna dikusiran ku Prabu Batrakersna. Nirahangan dika. Raka Batara Yai. Hatur nuhun Raka Batara parantos ngawawadianan kaula. Anu tadina kaula teh asa teh sopan ngalawan anu jadi guru. Nanging geningan leres saur salira dina pangperangan sadeane bakal jadi musuh. Hukum lain pribadi sanes hukum Raka Batara. Leres Yai. Sanaos kasebatna guru aya di pangperangan mata tepe musuh Yai. Dabongan salira salaku satria nyaeta pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat Yai. Angkat harkat derajat Yai. Timbalan Raka Batara. Hei Arjuna, gerak pentangkeun eta panah geus beurang Arjuna. Mangga Yai. Gerak pentangkeun panah nu ngawitan tawis ieu perang Bratayuda di kawitan timbalan Raka Batara. Maha Guru Dorna pribadi kaula hormat sanes kaula bade ngalawan kana kaguruan salira nanging ieu kaula tugas nagara pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa mangga geura samut panah ti kaula Maha Guru Dorna. Arjuna paratos ngeplesat kawang-awang mangkehing bakal disamut dening panadorna anu kiwari parantos anegleng dina kareta dikusirannya taku krepa ayana. Parantos anegleng dina kareta. Sok Arjuna geura pentangkeun panah naon wae teh kaula. Da geus apa jurus-jurusna di Arjuna? Dina manahna mah patukang tongong ieu dorna. Kikituan sok teh supados katingali sumanget. Nanging dina manahna mah teugeuh kanyaah anu langkung gede kapanengahing Pandawa Arjuna. Jaro ampura dabungan janji kaula pikeun ngabelaan Kurawa. Are hate mah kaula ge teu mikeun kudu perang jeung nu jadi murid. Peleuleyan jaro da moal meunang ngalawan kolot. Sakumaha ilmu naon-naon ge ilmu panah da geus kasakuan ku kaula. Ampura jaro, ampura. Kaula teh kikieuan teh mihapikeun anak si Aswatama. Sangkan si Aswatama pada ngahormat sangan si Aswatama. Pada ngajen kaula teh kikieuan teh ngabelaan Aswatama. Jaro hampura jaro. Bulu Dora. Sok Arjuna anjeun dipadah panah anjeun ku kaula.
parantos keplesat kawang-awang mangkahing bakal diadu sareng panadorna nimulkeun guludug runtuyan gledeg rentetan dipersaksi ku parangan sejuata parlumanten bayar. Pihak mana sebenarnya? Naon? Di pihak mana? Mangkajing nanyakeun di pihak mana goblok setina baju geus beda. Mana pihak mana? Aing pihak mana wa di pedaran ku aing dor. Hayang nyaho jeung Aisyah. Saha ngaran maneh? Hah? Ngaran? Sia terek perang rek nyen sus. Perang nanyakeun ngaran, lain naon aing bisi sia modar, aing gampang jelabarkeunana. Ngaran aing, Apeng. Banyak goblok ini tentara ngaran Apeng. Tentara mah alus atuh, Peri, Ali, Anton, Dinar. Naon ieu Apeng? Kobatur nyebut goreng saya ngaran maneh, ngaran aing mah alus, saha Pokek. Kurang ajar sih Apeng goblok teh. Maju sewap. Goblok itu teh pedong setan. Setan ulah ras-rasan maju. Wes. As. Karasa sia Pokek. Benar-benar teuing bedog aing teh si lenyap. Ngasah nage 3 bulan aing teu eureun-eureun. Nepi ka beak. Meuli nu anyar. Hayang nyaho dibabat bae sakabeh. Kurang ajar modar seueuy. Penyembina teuing. Astagfirullahaladzim. Kang Pokek. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pokek. Nepi ka ponok umur Pokek, Gusti nu Agung, paingan isu keneh make jeung hayang make micido.
Oke didoakeun ku Akang deui mudah-mudahan aya dina kanikmatan muguh pangeran tenang pokek. Aduh tenang pokek pamajikan mau dikawin ku aing tenang. Dikawin ku aing tenang. Iya boleh. Astagfirullahaladzim. Yang nepi ka kieu-kieuna di perang teh jahatnya. Dari lapang perangan makabeh jadi algoyo teu dipayahan bakamayahan. Resiko na kieu leuh. Tah hoream jadi tentara teh kieu aing mah. Heuh. Hoream jadi tentara teh kieu aing mah lamun tanggal 1 mah daek. Tanggal 1 ka gajian. Gusti nu agung bangke jelema mah geus kieu geus hargaanna deui nya. Hargaan keneh bangke pedak di pasar. Bisa dibeli, bisa didahar. Nya. Bangke jelema geus kieu mah nya cobaan sia dagang daging jelema meureun teu birat mah. Dina biratna ge ditewak ku aparat. Nya. Sing horeng jelema mah jasa deui. Heeh. Jasa jelema mah deui lumatak cing aya jasa ka batur teh kitu leuh nya ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin lapu lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng heeh tapi mararaneh mah geus puguh mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur bakal aya guareun anak kincu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah pahlawan disebutna ge mati syahid mati fisabilillah nya cek urang itu teh musuh tapi cek nagarana mah pahlawan teh nya matak sudut pandang jelema teh kudu bener-bener jadi we urang tengah hargaan ka batur lamun geus aya makom eta urang mah pancan tangtu nya jadi batan ayeuna urang paehna golodog batur alatan ngaheurean pamajikan batur. Mana disebut lagi mati konyol amit-amit ya Allah ya Robi mata kurang jasa teh kudu bener-bener kurang asyukurna kana kuburan masa mah hijikeun nu kamari leuh kitu ge mudaekeun ieu tah nu ieu mah insep ieu urang lebetkeun dewe kana kotak sia maka kada datang jol ngeusan aing malila keneh sing goreng jasa jelema mah nya kumata kade jasa batur teh kudu ngahargaan leuh nya akang bener pepatah mengatakan gajah mati gadingna belang aduh gajah mati belangna maungna jeung gajah teh parasia sanes Kang salah lepat gila ada japangan poho deui gajah matina belanganana gadeh Akang bulan lepat eta teh paribasa eta teh Akang lepat oh ke gajah dina gajah heula tina maung heula oh gajah maung belangan jeung gad woi Akang bulan lain kitu lain aduh Akang mau kitu-kitu wae teh bae Akang kumaha sih ye Sumohon kela tuh dabdi gapang ada bina balelol gajah na gading na dipake udud bisa ngomong naon goblok asal itu bener mah aing teu bener naon eta gajah pae kitu teh sing bener aing sia kumaha iya carana insok woi kitu bisa sarok sok Akang labe mitian atuh goblok itu bisa mah tong nyalahkeun atuh itu bisa da bokan Akang bahasa kitu-kitu aja beul anjir tadi buka bebeakan gitu ya sanajan sia bebeakan oge da moal namahan gaji moal si ibu ditambah
Muak.